Assalamualaikum baraya sim kuring teh tadi nama dinten Sabtu pada menuju libur sekolah sim kuring teh rencanana sim kuring teh bade ngalapare cek sim kuring teh ngalapare pada seueur nu nyarios ka sim kuring pare cenah tos asak geura ala nu pasir mah cenah nu batur tos bareres ngalapare teh cenah kantun nu ajang oh muhun siap cinta tah sim kuring teh rencana dinten ayeuna teh bade ngalapare we bade angkat ari pas bade angkat sim kuring digentraan ku abah sim kuring tadi teh tong wakang ngalapare cenah dinten ayeuna mah keun we pare mangke kajian saminggu deui cenah. Kunaon kitu cek sim kuring teh. Cenah alah heula lauk tos saat pisan cenah paraeh tadi ge Lukmas cenah bisi kabujeng seueur nu paehna. Oh hiap atuh cek sim kuring teh engke we ngalapare mah gampang lah tiasa diengkekeun. Urang ngarareskeun lauk cenah. Tapi moal tiasa disaatkeun langsung cenah laukna ge cenah kulantaran mah kiateun teu aya cai kanggo naekeun. Yap atuh cek sim kuring teh. Tah sim kuring keur ngeureuyeuh anu teh baraya ngalaan lauk bari teu disaatkeun katingal ku baraya ge ku sirip eta ku siripna teh kajeun bolong baraya siripna bantos awon baraya sim kuring teh bingung cing sim kuring teh saha nu gaduheun siripnya cing teh diemut-emut ku sim kuring teh di lemur sim kuring teh cing heula sim kuring uwi heula cing teh nambut heula sirip ka lemur sugan aya nu gaduheun sim kuring teh tah singkat waktos tos uwih ti lemur sim kuring lumpat deui ka balong temenak sim kuring teh sirip teh aya bah sirip teh tos cenah meunang aya di dieu nambut cenah alhamdulillah cenah teh ari aya mah tuh cenah dilajeng deui we ngalalauk cenah kabuji panas teuing tah sim kuring ayeuna mah tos aya nu mantosan hupun raka da bapa sim kuring tos teu kiateun kajian nyeri cangkeng cenah teu kuat ngalalauk teh nya istirahat we cenah antos sandi saung cenah teh katu neuduh-neuduh bae cenah teh ku abi ngalalauk mah sareng si Aa cenah teh nya sok cenah engke cenah ulah loba teh ngalalauk teh da moal kuateun. Tah baraya singkat waktos kulantaran panasna tos mulai karaos jadi ngalalaukna atos heula baraya ayeuna mah bade dipilih heula da disimpen dina hapa di dieu mah patos kiateun baraya caina teu jalan pastina katamih cai panas pastina bakal ngajarongkeng lauk teh pami disimpen di dieu mah padah tos aya nu masihan nyewa balong baraya caina alhamdulillah lancar duka kumaha perhetanganna mah kumangke we penting mah ayeuna mah tos aya nu masihan heula balong tah baraya tah ku bapa sim kuring cai urang kula keula cenah ameh puguh kiloanana sok atuh cek sim kuring teh abah cen teh bios ku abi ngulakna bilih teu kaduga cen teh sok atuh tuluykeun cenah teu kaduga nyeri cangkeng cenah nya atuh awas ku abi cen teh ngulakna tuh katingal ku baraya ge lauk jaer nuju mareujeuhna nu alit aya nu ageung aya bawal nu 2 kilo aya baraya tah bilih anu peryogi bawal aya di sim kuring kana sakilo satengahan nu 2 kilo wios lah sok bilih anu peryogi embok ka baraya ka sim kuring ku sim kuring diica bilih hoyong lauk nanaon ge mangga sumping ka tempat sim kuring kalolompok pokona mah harga mah sesuai lah moal awis teuing baraya pokona mah diantosnya bilih anu peryogi kana lauk ka sim kuring aya lauk bawal lauk jaer lauk emas ge aya baraya anu emas teh alalit pokona mah lauk emas mah kana sakilo dalapanan lah diantos baraya.